Ieu teh asa karasa kieu aing mah. Eueuh dengan sangu deui di imah ge mending ngusuk kitu. Ngusuk deui aing mah. Mumpung aya ya. Ngusukna. Ieu teh di dieu teh asa eueuh sepot nu alus kitu. Sugan we aya laukan asa eutik kira ngajaran ya. Saung nama aya, berukan aya, nama lauk da ieu teh. Nah, yang lauk ngomong ka urang atuh bet nguseup we sorangan lalaki ieu mah nya nitah ka awewe atuh. Ah, pan sararudi teh lalaki mah. Rek nguseupan-useup eueuh, tah aya geunan sayeur. Jeung lah guat nyair we gerak. Naon nu dirasa atuh mah nya awewe titah nyair atuh ngaladawegan maneh teh wesan gawe di dieu gen. Gampang ke urang ngaladawegan maneh nyair tuh. Arek. Heeh sok, urang ini teh. Jung, ke urang ngaladawegan lah. Gampang. Ini ngelakal patuh si panas manten. Duh, gak aing dahar geus rapi. Tapi opa aing tengah geroan-geroannya. Maculeuna gagah keneh. Biasa sok kita digentenan. Duh. Pak. Digentenan macul. Tuh, nyamperkeun Tuh. Buat lagi gantian mah. Oh, patuh ke dieu arek. Keuni macul aku ing ya. Kieu macul teh. Sok sing warasta pincakna. Kumaha eta kieu? Heeh, sajaranina kabeh diekeun saeutik kami rata. Imah teu teurak maculna kodok. Adaekeun atuh ulangkeun. Tah, teurak. Ieu teh aing panas geus capek, Pak. Ieu dilah. Wah, aing nuluykeun madang heuh. Capek mejung we geura madang ka ditu. Ku kolot teh tah lah pagawean kolot dan kitu mah. Sia mah madangna heuh. Ah, goblok ya. Tah di dieu we euy sugana aya laukan loba. Oh, euy di dieu mah. Ganalah begirang. Tah di dieu ya sugana aya. Ah, mantap ya malah bareng iki mah euy. Pasti juah jauh lah. Enggak embe 200 sekian mah kaparaban kieu engko ge. Ci eta saha? Siga awewe keur nguseupeun cik. Neng. Neng. Jadi teh nu norang kieu nya. Cara nu ngageruan. Deula eta orang tua batur keur nguseup kalah ngagebahan ieu mah paingan eueuh we nyorang. Ah, dasar neng ieu mah aya laukan tuh da. Tuh geura pindah ke behareup kana rada jero. Kudu dinya mah eueuh laukan, paling aya ge beunteur tuh da. Ih, teu da goblok orang tua teh. Kalah urang kudu nu pindah. Geus kiruh deui. Moal meunang-meunang kieu malah indit aing mah. Iya yang meren coba kelapaan baka karanggean iya mah tangkal teh kan mau babisan di itu kalapana tapi ini pamajikan aing wayah kieu can kadeuh hanjatnya buat pali deh wah mau palingnya kudu disampeurkeun. Neng, mana iya, Neng? Wah,
Oh, gini teh. Sabar lok euy. Bener lah. Anca macul-maculikeun gua Pak aing. Ini nama rumah lah balik. Neng. Jika aing ke mana euy? Tukang gitu. Gitu di dapur. Tuh saha euy. Nyokot minuman euy. Dia ngaso heula. Aduh. Ieu teh macul geus leuseuh euy. Pamajikan ieu teh eueuh nyawa ka mana. Di imah ieu teh kalah resel. Mending nguseup kitu. Lah, heueuh mending nguseup euy. Yang copot aja jernek. Cih, nah ieu teh. Jujur aing ka mana pan sore teh tuluy diteundeun di dieu ku aing teh. Aing bawa awewe kitu. Nguseup kalaka. Muku diteangan euy. Bisaeun nguseup. Nah di mana atuh ieu anu jero anu balaukan? Di itu kitu. Cih. Nah ieu pamajikan aing. Museupna kabeh mana nya? Neng. Eueuh euy di rumah. Terus gitu kayu. Kahilir. Cih, pamajikan aing palid ka mana ieu euy? Nyair can hanjat itu tadi. Tah, digana di dieu mah lo balaukan. Kaciri jero da. Di dieu kitu meunang euy. Di ditu mah Allah laukan. Na di mana? Nya nu aya laukan. Dulung itu aya nu keur nguseup. Ku aing sair nu keur nguseup-na euy eta mah. Eta jamak kunaon sugan goblok pan aing keur nguseup kalah disair. Ih. Woi, namana teh kadeuleuh pan urang keur nguseup ieu, sangkilang ieu gedena teu kaciri mana urang keur nguseup kalah digebahan aing mah. Sok aneh kalah disair. Teu kadeuleuh kumane pan urang ge ieu keur nyair ya urang ge hayang lauk. Namana karek datang hayu we. Ieu nu nuturkeun urang jigana tadi ngatuturut buntut jigana batur mah keur nguseup hayu anu nuturkeun. Tuturut buntu jak suku kerengan lauk lain tutut. Geus gandeng lah sia, ka dieu gelut jeung aing sia teh. Sia we dia turun aya kawani mah, banyak urang nu nyamperkeun ka dinya atuh. Geus lah sia teh, ka dieu. Maling ieu. Dia maling mah. Gila ya ayo. Ya iya aya naon ieu masalah naon ieu kan ruci. Oh iya masalah naon geus. Tulungan atuh. Balik lah. Tah sairna bawa teh. Yo, aing mah masih geuleuh keneh tuh ka si Riris. Yo, hayang balas dendam deui. Kemun panggih di mah, keur rada di ieu keus. Yo atuh. Kasih pelajaran ke malah. Nah, tadi aya masalah naon eta meni kuat pagihar kitu di tengah walungan. Tuh ingat tuh si Iko kurang keur nyair gerak lah diajakan pase atuh kurang teh ladenan we. Geus atuh kecong balas empong di dieu mah. Heueuh, seg. Dia abu. Hese atuh di jalanan. Aduh. Aduh. Sadan lohor euy. Tah bagian balik. Jadi itu budak keur ngali naon di sawah. Woi. Aisyah kunaon kae ujuk-ujuk Aing heula keneh ka sia sok sia maju Woi. Ya naon ya naon. Nyaho tah si ieu mang ujuk-ujuk nyurungkeun cai gitu kurah karuh. Aing teu keheul keneh ka sia cuaing pedah tadi lah. Aing lagi keheul ka sia teh geunan. Geus aya nu ulah beseteru yuk kita kocok yuk. Geus yuk kocok yuk guys. Ayo kocok. Yuk.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Mantap.